wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring Rizka Nurhalisa di 10 MIPA hiji absen 3 hiji di SMAN 3 Bandung. Dina dangdut ieu sim kuring bade ngadongeng nu judulna Bagong Nu Adigung. Wilujeng nonton, wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun di hiji leuweung aya sakadang bagong jalu, bagong nunggal. Sihungna geus ngeluh, puluna bodas, awakna badak. Boroning bangsa bagong dalah sato-sato nu sejenna ngarasa sieun ka manehna, da teu aya nu wani ngadeketan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong kapanggih jeung sakadang pecang. Hei sakadang pecang, ka dieu maneh sakedeung. Sakadang pecang kacida rawasna, lantaran teu disangka yen manehna bakal kapanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh. Tapi da sakadang pecang mah loba akalna jeung tiasa deuger-deuger maneh. Tuluy manehna teh ngajawab bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Yeuh, ayeuna maneh nyaho yen saleuweung ieu teu aya nu wani ka kaula. Kabeh sato sarieunun, ceuk bagong bari adigung. Bener-bener, ceuk pecang bari unggek-unggekan. Ngan naon? Ceuk bagong bari nanya. Ngan cigana maneh ge moal wani ka nu ngaranna manusa mah. Hah, nu kumaha sato nu di ngaranna manusa teh? Ceuk bagong bari nanya. Ari pangawakanna mah teu gede-gede teuing. Gede henteu, leutik henteu. Lamun lempang oge make 2 suku, teu ciga urang kieu. Tapina manehna mah pinter, loba akalna, ceuk pecang teh. Hayu atuh, urang teangan nu ngaranna eta manusa. Ku aing rek diamuk. Ceuk bagong ujug-ujug nafsu. Lantaran cenah aya makhluk nu leuwih gagah tibatan manehna. Hayu, tapi kudu janji heula. Lamun engke aya nanaon, tong nyalakeun kuring. Da kuring mah saukur nuduhkeun hungkul. Ceuk pecang teh. Moal maneh mah engke jadi saksi kahebatan kaula. Ceuk bagong keneh adigung. Tuluy maranehna teh neangan nu ngaranna manusa. Maranehna nyumput dina buni di sisi jalan nu sok dilewatan ku jelema. Teu kungsi lila aya budak sakola keneh make saragam, mamawa tas nu eusina buku. Jigana mah manehna teh rek indit ka sakola. Tuluy sakadang bagong nanya bari lalaunan ka sakadang pecang. Ieu lain nu ngaranna manusia teh? Sakadang pecang ngajawab. Bener ieu nu ngaranna manusia. Tapi ieu mah pentil keneh pimanusaeun. Ceuk pecang teh. Bagong saukur unggek. Teu lila deui aya aki-aki mamawa tongkat. Ieu lain nu ngaranna manusia teh? Ceuk bagong nanya deui. Pecang gancang ngajawab. Bener, ngan ieu mah geus dalu lamun buah mah. Kek sabar, moal lila deui ge aya geura.
Bagong saukur unggek. Dekung si lila, aya paninggaran mamawa bedil, lempang dangah ruat ruet kakenca katuhun jalan. Iya bener nu ngaranna manusanya, cek Bagong bari ngarasa cigana teh sabar pisan. Pecang gancang ngajawab, nya iya bener ya. Ngadenge jawaban kitu, sakadang Bagong luncat di panyumputan ka jelema. Maksudna mah rek nubruk ti hareupeun. Paninggaran barang nempo sakadang Bagong, tuluy manehna ngecangkeun bedilna ka sakadang Bagong. Barang geus deukeut, sora bedilna kasada, pelorna nyambar sirahna. Sakadang Bagong nu tadina keur luncat gancang, sakoteapan nambrung nepi ka teu hudang deui. Paninggaran nyamperkeun eta Bagong nu geus ngagoler. Jabari ngomong kieu, ieu sato nu sok ngarusak pepelakan aing teh, cenah mah. Ai sakadang pecang mah barang nempo kitu, tuluy manehna saukur ngagideg teras balik deui ka leuweung. Sakitu wae anu tiasa dipika hatur ku simkuring. Tapi sataacana simkuring bade masihan amanat dina ieu dongeng. Amanatna nyaeta, lamun urang jadi jalmi teh tong sok adigung. Ieu mah nya bisi cilaka ku pamolahan sorangan. Sakitu wae, hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan lantaran kasampurnaan mung kagung Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun pisan atas ngadangukeun sareng atas nonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.